Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wargi-wargi baraya, pecinta dongeng Sunda anu di mana bae ayana. Alhamdulillah kalayan kudrat ilahi Robbi kodaratinu maha kawasa urang sadayana tiasa ditepang dangukeun deui. Sareng simkuring kang tile dina acara carita Sunda tanapi dongeng Sunda. Nyaeta urang nuluykeun hanca carita anu katunda dina judulning carita awewe kajajaden. Anu mana ieu carita teh hasil buah karya tanapi karangan Amburos ti Palihan Bandung. Kasugri kaum dangu sakumaha hanca carita anu parantos disungsi dina dinten kamari. Pedaran kang tile kasapih kuanci dina mangsa medarkeun kayaan alam pasosore nyatana kasarkum anu mana parantos aya di bumina Mbah Omon. Anu maksudna tayalian nyaeta bade meser domba teh samala harita parantos jadi jual beli nyaeta sarkum meser domba ti Mbah Omon. Kumaha tumitra lajenganana ieu carita sumangga langkung paosna mah urang sami-sami bandungan deui ku sadayana. Mangga Abah ieu nyanggakeun artosna. Bilih kirang yakin mangga tu dietang deui supados langkung jentre. Oh, teu kudu make diitung deui, apan tadi oge geus kasaksian ku Abah sorangan. Jeung deui sanajan hayoh bae diitung oge moal matak anakan. Geus lah percaya Abah maka ujang. Ari dombana kumaha rek dibawa ayeuna atawa rek isukan? Enjing we Abah dombana mah. Nitip heula sawengi mah kumargi abdi mah teu gaduh kanggo kandangna di ditu mah. Aya oge kandang hayam, tapi da moal cekep atuh kanggo domba mah. Nya teu nanaon atuh kitu oge. Da bener eueuh kandangna di ditu mah. Kuriak engke aya nu ngagusur ti peuting. Sumuhun kitu Abah. Lapur atuh domba teh lamun aya nu ngagusur mah. Tah ayeuna abdi bade permios. Teu karaos geuning ieu tos sonten. Sarkum amitan ka Mbah Omon lantaran harita teh waktu geus maju ka burit. Geus burit ieu teh. Sok atuh aderek mulang mah. Nuhun pisan nya jang geus meuli domba Abah. Sumuhun sami-sami Abah. Walon sarkum samemeh indit solongkrong ngajak sasalaman. Sanggeus puguh kitu mah harita keneh sarkum indit rek balik. Gok amprok jeung si Ojai di buruan hareup anu kakara balik ulin ti imah babaturana. Terus ngobrol heula sakedeung satuluyna ngagedig mulang ka imahna. Kasugri kaum dangu
Mangsa alam harita beuki maju kaburit. Panon poe geus surup tongeret geus reang di sarada patembalan jeung sora manuk anu recet tina dahan. Teu lila reup kaayaan teh poek. Mangsa alam beurang geus katutup ku datangna mangsa alam peuting. Kocapkeun isukna sabadareng sing ngalaksanakeun salat subuh. Sarkum geus turun deui ti imahna leumpang ngagandeang salse pisan rek ngajugjug ka imah Bah Omon. Anu maksudna rek nyokot domba tea. Kabenaran anu boga imah geus harudang. Nya harita keneh domba teh dibawa geus kitu dituntun ka pasar. Teu kacatur di jalana kira-kira jam 7 isuk-isuk. Sarkum geus nepi sarta amprok jeung Bah Jamil. Ya terus adu tawar, akhirna domba teh dibeli 50.000. Cereng harita keneh dibayar. Puguh bae pikeun Sarkum ngarasa bunga sarta lugina. Lantaran dina waktu sapoe geus meunang untung anu gedena 5.000. Ate bunga tetempuan asa caraang. Sarta dunia oge karasa asa ngalegaan. Sanggeus sagala urusan jeung Bah Jamil rengse nya terus bae Sarkum teh balik. Tapi samemehna nyimpang heula ka warung kopi geuk diuk dina bangku panjang. Ngajajar jeung batur terus mesen kopi sagelas kanu boga warung. Sarta gancang di ladangan, regot-regot Sarkum nginum geus kitu kop kana goreng ulen. Am di dahar meuni cacamoilan kawan tucan sasarap. Dina kaayaan kitu, ti kajauhan aya 2 jalma anu ti tadi gawena ukur nempokeun ka Sarkum. Dedegana jarangkung gede barosongot rupana sarimbag kawasna mah moal salah deui tangtu kembar. Ari katelahna eta anu duaan teh si Dodo jeung si Didi. 2 jalma anu teu puguh asal usulna. Pagaweana ukur mentaan duit kanu daragang. Alesana minangka keur mayar uang keamanan. Samalah maranehna geus kawantar barangasan galak jeung bengis. Lamun anu daragang embung mere duit geus pasti bakal disiksa atawa daganganna diruksak. Kulantaran kitu, sakabeh anu daragang masa urang oge eueuh anu teu ngarasa sieun. Dok. Tuh tempokeun euy jelema anu itu. Ceuk si Didi ngaharewos ka si Dodo panonna melong ka Sarkum anu keur diuk dina bangku. Bari cacamoilan ngadahar goreng ulen. Kadenge kitu si Dodo ngareret. Jelema anu mana? Tembal si Dodo panonna rarat reret nempuan jalma anu disebutkeun ku baturna. Itu tuh jelema anu diuk dina bangku panjang. Di warung Cikopi anu make baju kampret bodas. Piraku teu kadeuleu. Oh anu itu. Ragu daun gitu make jeung kudu ditinggalikeun sagala. Si Dodo nanya deui ka baturna, lantaran can ngarti kana maksudna. Ieu euy, eta jelema ti tadi keneh ku dewek geus dititenan. Lamun teu salah manehna kakara kaluar ti jongkona Bah Jamil Bandar Hayam teh. Ya terus kumaha? Da hasil lain rek meuli hayam kitu? Lain dewek rek meuli hayam sia blegug. Tembal si Didi beri mencereng ka si Dodo. Oh nyarek terus naon atuh? Cing sok caritakeun anu jelas. Sangkan ku dewe kaharti. Jeung deui lamun si lain ngomong tok sok gampang tipu purenceng sia. Bisi ditalipak sak waing. Si Dodo malik muncereng kawasna mah hatena kasigeung sabab disebut belegug. Oh ampura we atuh sautik bah. Geus lah teu kudu ambek. Aban urang teh jeung dulur. Sarta ti leutik salilana sok kebarengan. Oh, sanajan jeung dulur oge kudu ngahargaan sia goblok. Sarta montong gampang nyebut belegug sia. Antaran dewek jeung si lain mah sarua. Geus atuh. Teu kudu kapapanjangan ih. Mun kitu ih. Terus naon pasoalan jalma anu ku si lain dicaritakeun teh? Kieu euy. Atuh kitu atuh Kang. Sok ayo. Jelema anu itu teh tadi isuk-isuk datangna bari jeung nuntun domba 2 sajodo, aralus jeung barotok, sarta dijual ke Bah Jamil. Malah ku dewe katempo Bah Jamil ngasongkeun duit anu loba.
Teu lila galeos indit. Kawasna barek balik euy bareda teh. Tapi nyelang jajan heula. Tangke lamun manehna galeos indit, urang tuturkeun. Tah lamun geus nepi ka tempat anu tiseun urang pegat terus cokot wita. Kumaha lamun kitu si lain satuju atawa henteu kada usul dewek. Si Didi nerangkeun maksudna ngomong darada haharebosan. Samalah bari culang cileung sabab sieun aya jalma anu sejen anu ngadengekeun. Oh, jadi kitu maksud si lain deh. Oh, nya hayulah satuju dewek bah. Tapi kumaha lamun iseng badena ngalawan? Tanya si Dodo panuna melong ka si Didi. Wah, nya lamun wadi ngalawan mah teu kudu loba omong. Beresan we atuh. Pira kadar jelema sasiki da moal sakumaha. Tapi urang kudu tarapti lantaran bisa aya jalma sejen anu nyaho kana pagawean urang. Tembal si Didi estu ningkat sidang nganggap hampang kana nyawa batur teh. Bareng jeung kitu, Sarkum anu keur diawaskeun katempo nangtung tina diukna. Satuluyna ngaleos indi tinggalkeun warung kopi. Si Didi jeung si Dodo duanana curing hak samala si Dodo mah terus nangtung sareta ngajak indit. Tuh euy tingali. Eta jelema teh geus kaleos. Ayo tuturkeun. Ceuk si Dodo bari jung cengkat tina diukna. Engke heula teu kudu wakarusu teu puguh. Keun antep seuneu rada jauh leubangna sakada anu curiga. Kitu ceuk si Didi ari panonna teu lesot melong Sarkum. Anu keur jongjon ngagedik leumpang teu luak liuk deui ka tukang. Sareta teu boga pikiran nanaon, saeutik oge teu boga curiga lamun harita aya anu keur ngawaskeun ka manehna. Teu sakumaha lila, Sarkum geus anggang sareta geus rek nepi ka pelebah pengkolan. Si Didi jeung si Dodo duanana terus nuturkeun ti kaanggangan. Mimitina mah leumpangna salse lantaran sieun aya jalma sejen anu curiga ka maranehna. Tapi saenggeus rada jauh ti pasar, leumpangna gagancangan da puguh hayang bisa nyusul ka Sarkum. Dok, urukeun euy leumpangna. Tuh jelema nu dituturkeun ku urang geus jauh, bisi teu kasusul. Batak bingung atuh kalungitan tapak bah. Ceuk si Didi bari ngagedik leumpang beuki gancang. Ya da oge gancang leumpang bah. Tapi rek di mana di pegata? Tanya si Dodo manehna oge bari leumpang gagancangan. Tuh pelebah pengkolan anu legok deket kebun hawi. Di dinya mah sepi, kawasna moal aya nu nyahueun. Sangkan tere kasusul, ayu jalanna urang motong tah kadinya. Engke bakal gok ditonggohun jalan anu bakal diliwatan ku manehna. Ayo buru. Ceuk si Didi bari nunjuk jalan anu rek diliwatan ku manehna. Ya bener euy, ngarah tere mah kudu motong jalan. Kasugri kaum dangu. Sanggeus boga kacindekan anu sarupa kitu mah. Duanana harita leok mengkol kabeh kaler ku kurubutan nyorang jalan satapak. Anu biasa sok diliwatan kuno rek ka kebon natawa kaleuweung. Saterusna mengkol kabelah katuhu nyorang jalan anu nanjak rek ngajugjug katonggohkeun. Kocapkeun Sarkum anu harita keur jongjon leumpang terus bae ngagedik rurusuhan. Sanajan jalan anu disorang teh kawilang nanjak. Tapi Sarkum terus ngeureuyeun sabab hayang gancang nepi ka imahna. Da puguh teu sabar hayang geura amprok jeung bojona. Teu lila antarana Sarkum anjog ka pelebah pengkolan. Kayaana kawilang rada sepi di dinya mah sarta harieum. Belah kenca jeung katuhueuna rajeg tangkal awi anu jarangkung. Gok Sarkum ka pelebah anu datar. Reg leumpangna eureun bari ngusap kesang anu renung dina tarang. Napas nangahegak dadareng hapranjug da puguh capek geus nyorang jalan anu nanjak. Teu lila Sarkum neruskeun deui leumpangna. Tapi kakara oge aya kana sababaraha lengkah. Ngadadak aya anu ngagorobok nitah eureun ka manehna. Sorana tarik mata kreuwas.
Ulun badaya. Kitu cek eta sora. Puguh Sarkum ngaranjug sapada harita lempang nangarandeg. Kitu lamun dititaureun teh silaing kudu ngagugu. Cek si Didi anu harita geus nepi ka pelebah dinya. Terus ngabaradega ngahalangan jalan anu rek diliwatan ku Sarkum. Balik di mana lur? Si Didi nanya ka Sarkum anu keur molohok da puguh kaget. Balik ti pasar kuring mah. Nah aya naon kitu? Tembal Sarkum sanajan rada reuwas oge teu burung bisa ngajawab, bari melong kadua jalma nu aya hareupeun. Atena deg-degan sama geus boga sangkaan, lamun ieu dua jalma teh boga niat anu kurang hade. Oh, silaing teh geus di pasar. Geus balanja naon euy? Ceuk si Didi ngomong kituna teh bari jalang jeleng. Panona anu bolotot mencerong ka Sarkum. Ari si Dodo teu pipilueun ngomong maneh nama ukur jem teh bae bari ngabandungan kanu keur gunem catur. Teu balanjana naon kuring mah. Ulin hungkul ka pasar sote. Jeung deui anjeun teh rek naon make jeung tatanya sagala. Sarkum malik nanya bari rutret kanu duaan. Sarta negeskeun kana rupana. Sabab teu wau sarta can kungsi panggih jeung maranehna. Nya dewek oge nyaho lamun si laing mah memang teu balanja. Lantaran datang ke pasar sote rek ngajual domba ka Bah Jamil. Ceuk si Didi bari nyerenge seuri. Sedengkeun Sarkum puguh bae mending ngaranjug ngadenge caritaan kitu teh. Lantaran tetela aya jelema sejen anu nyahoeun kana sagala rupa pagaweana. Sarkum sakedapan mah ukur ngahuleng. Da puguh reuwas jajantungna jadi ratug teu puguh rasa. Nah saha ieu dua jelema teh anu sabenerna? Jeung deui nyaho ti mana lamun aing geus ngajual domba ka Bah Jamil? Buah-buah ieu mah alamat teu hade sarta aing kudu waspada. Kitu ceuk geureunteu Sarkum dina mangsa harita. Ate ngarasa salempang, sok sieun aya kajadian anu teu dipiharep tumiba kana dirina. Teh badaya, geus tunggal huleng. Jeung na deui teu kudu mungkir. Lantaran dewek duaan geus nyaho lamun si laing teh tadi ngajual domba. Sok ayeuna geuwat geura pasrahkeun duit ka dewek duaan. Tapi kitu oge lamun si laing hayang salamet. Ceuk si Dodo. Sarta geus teu asa-asa menta ka Sarkum sangkan daek masrahkeun duit lada ngajual domba ka maranehna. Naon maksud si laing duaan teh? Rek ngarampog. Gancang pasrahkeun duit. Sarta teu kudu loba bacot sia. Tembal si Dodo bari ngadeuketan. Ari leungeunna ngahaja ditamprakeun. Nah meuni sangunahna sia ngomong teh. Moal duit kuring lah moal dibikeun delo. Sabab dewek oge lain duit menang menta. Gagabah nyarita teh. Jeung na deui lamun si laing duaan hayang duit, nya kudu daek usaha lain hayang ngarampas duit batur. Ceuk Sarkum bari molotot ka si Dodo. Samalah terus taki-taki pikeun ngajaga sagala kemungkinan anu bakal kajadian. Jadi ke eta duit teh moal dibikeun? Si Dodo nanya deui samalah bari terus muril-muril kumisna anu kandel siga hileun. Kawasna mah ngarah musuhna seber ari nempo kitu mah. Kitu ceuk pikirna. Tuh hayang toing barina oge. Eueuh ti Bandungna sia make jeung teu pupuguh kudu mikeun duit ka si laing. Dasar bangsat sia. Urang ajar sia ka dewek gua nyebut bangsat. Udik-dik si Dodo ambek leungeunna dikepeulkeun meuni buleud. Atena kasigeung lantaran ku Sarkum disebut bangsat. Sok padahal mah memang enya sabab lamun lain bangsat mah geus tangtu moal hayang ngarampas duit batur. Dodo, geus euy tong diajak ngabacot wae barina oge. Gancang beresan bisi kaburu aya jelema sejen anu ngaliwat ka dieu. Si Didi mere parenta sangkan gancang ngaberesan musuhna. Sabab hariwang sok bisi kaburu aya jalma sejen anu datang. Da puguh eta teh jalan liliwatan. Hayu urang warayu manusia teh. Maju. Ngadenge kitu Sarkum waspada. Terus mundur ka tukang bari taki-taki. Atena geus nekat rek ngalawan bebeakan pikeun mempertahankeun duit hasil usahana anu lain saeutik. Nya bareng jeung kitu sabrut si Dodo narajang. Pereupna anu katuhu nyeleber rek ngahanca careham.
Tapi Sarkum geus waspada. Lep ngelok bari sakilat malik nonjok kana hulu angan musuh. Hiuk! Jebrod! Si Dodo ngagero bakat ku nyeri. Awak nemeyegeung leungeunna nyeklan angen anu karasa seueul. Waduh, dasar gelos ya! Ceuk si Dodo bari buncelik napas ngahegak. Angen seueul lain lumayan. Geningan sakitu pangabisa teh. Dasar balegog, sok kancang maju deui sia bangsat. Lamun nyere kana pas duit aing mah. Ceuk Sarkum bari seuri semungoa ka si Dodo. Anu keur muringi senahan ka nyeri. Puguh bae hate si Dodo mending ngaheab panas asa dilelece ku musuhna. Samalah si Dodo teu nyangka lamun Sarkum disanyingkahan serangana. Bontong waka sombong sia. Lantaran dewek can naon ukur karek sakieu mah. Rasakeun ieu cokor aing. Hiat! Seak si Dodo narajang suku katuhuna ngolebat rek ngajejek dada. Tapi Sarkum teu cileureun. Suku anu ngolebat teh harita rikat ditewak kudua leungeunna terus dicentok sakaligus. Seakep tolonjong awak si Dodo ka hareup. Bareng jeung kitu sakilat dipapak gutur Sarkum. Hiuk! Jebrod! Tuur nenggel pisan kana dadana. Nya puguh si Dodo ngagorobok anu kadua kalina. Aduh, jadol sia. Ceuk si Dodo bari nyeklan dadana anu karasa nyeri jeung eungap. Tapi barang rek ditimpah deui. Si Didi batuna sakilat nyokot popongkol anu ngagoler dina taneuh. Sareta terus diteunggeulkeun kana sirah. Hiuk gilak plos Sarkum rikat ngagiwar. Popongkol mileupas teu keuna kana sasaran. Jeleng atuh Sarkum luncat ka tukang bari taki-taki. Awakna nyang hareup ka si Didi anu katempo geus rek narajang deui. Tapi sabot keur kitu teu kanyahoan aya angin anu ngadius ngarah kana puhu ceuli. Hiuk jebet! Puhu ceuli kabeunangan ditonjok ku si Dodo. Daligdeug Sarkum ngadaligdeug bari muringis. Leng sirahna lieur bareng jeung kitu hiuk jebet! Oloyong palipisan ditampiling ku si Didi satakerna. Aduh! Sarkum ngagorowok ngarasakeun kanyeri. Oloyong, daligdeug awakna ngoloyong. Nangtungna teu pati ajeg. Keur kitu heuk, jebrod! Kakemplongna dijajak ku si Dodo. Gero Sarkum ngaguak mata kuatir. Oloyong gebru awakna labu. Dina kayaan kitu. Karawak kerah bajuna dijewang ku si Dodo terus dijungjungkeun senanangtung. Jebet! 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 Beungeutna ditampilingan. Aduh, ampun. Aduh, ampun. Ampun, aduh. Sok sia rasakeun. Bogan wani ngabantak kana kahayang aing. Sugan kudu dikieu sia bangarah kapok. Ceuk si Dodo bari hiuk. Jebet! Nonjok cukang irung Sarkum. Goak Sarkum ngagero deui cer atuh getih seger ngucur tina irung. Geus kitu seak. Jebrod! Awakna dijejek. Solontod awak Sarkum nyolontod ka hareup ka palebah si Didi. Sarta dipapag ku tajongan leungeun katuhuna anu buleud. Hiuk! Jebrod! Allah! Mitra kaum dangu. Sarkum ngagorobok tarik mata kuatir. Geus kitu brurubuh getih ngucur tina sirahna masuhan kana beungeut jeung bajuna. Sarkum terus ngajoprak bari humarurung. Nempo musuhna anu geus rubuh si Dodo jeung si Didi pating cakakak seuri. Tuh ceuk dewek oge da moal sakumaha pangabisana atuh. Pira kadar cucunguk sasiki mah teu mata kese. Ceuk si Didi bari seuri. Atena ngarasa bunga nempo batur cilaka kawas kitu teh. Oh, mata oge mata wani ngalawan sia. Tembal si Dodo bari melong ka Sarkum anu geus ngajoprak teu walakaya. Lamun geus kieu rek dikumahakeun euy. Wah, antep we teu kudu dikukumaha. Da geus teu walakaya kawas nangke oge bakal modal sorangan. Mending oge sok kancang cokot duitna bawa kabeh tong disesakeun. Sok buru.
Si Didi mere parenta sangkan nyokot duit anu Sarkum. Sareta teu talangke serog si Dodo ngadeukeutan ka Sarkum anu geus teu walakaya. Terus rumpu-rampa kana saku baju jeung calana. Gorehel manggi duit anu cukup loba. Da puguh hasil ngajual domba tea. Serengeh seuri hatena bunga anu taya hinggana. Jadi temboy kumade. Ieu duit bari loba. Kawas na ba cukup keur bakal hirup urang sabuladeun. Ceuk si Dodo bari nembongkeun duit ka baturna. Bener hasil usaha urang teh poe ieu ba. Ayo kancang urang ini ti dieu. Hariwang bisa aya nu ngayawankeun. Si Didi harita ngajak indit sabab palaur bisi kaburu aya jalma sejen anu datang. Tapi kakara oge rek ngalengkah. Sarkum anu tadi geus teu walakaya maksakeun cengkat. Sarta sakilat ngarontok suku si Didi terus diceklan meni pageuh. Ulah dicokot, eta mah duit kuring keur mayar hutang. Ceuk Sarkum bari muntangan suku si Didi meni pageuh. Teu bisa, ieu duit geus jadi milik dewek duaan. Si laing mah atuh neangan deui we keur mayar hutang bah. Neangan ka mana lantaran teu gampang usaha teh. Sok eta duit kuring buru kadiekeun. Sing karunya kuring mah jelema leutik teh kaboga. Ceuk Sarkum ngomongna meni ngalengis hayang dipikarunya. Ari getih tina sirahna nu tadi tidagor kana batu terus merbei masuhan kana bajuna. Begeus gandeng sia. Montong loba bacot goblok. Kudu untung sia teu dipodaran oge ku aing. Ayeuna aing rek ini sok kajang lupaskeun cokor aing. Montong dicekelan moal aya hartina. Tembal si Dodo bari ngenyang sukuna. Tapi orokaya meni pageuh lantaran ku Sarkum diceklan sakuat tanaga. Samalah terus montel sangkan si Didi teu bisa ngejat. Moal suku si laing mah moal dilepaskeun. Lamun eta duit teu dipasrahkeun. Hai dasar manusia bangkar wara. Sugan kudu dikieu ku aing. Si Didi ngaburingkal amarahna. Sarata teu tatapas sini popongkol anu ti tadi diceklan ku manehna sakilat diteunggeulkeun kana suku Sarkum. Hiuk, jebrot. Aduh! Sarkum ngagro satakerna ngarasakeun kanyeri anu kaliwat saking. Samalah harita teu cukup ku sakali. Hiuk, jebrot. Suku Sarkum diteunggelan ku popongkol. Pamustungana hiuk, jebrot ditajong. Sarkum ngagorobok sakuat tanaga anu akhirna males kapaehan teu inget di bumi alam. Awakna harita ngajoprak sisi gawir. Sirahna baloboran ku getih beungeutna garemep jeung harejo. Geus cukup sakitu oge. Sigana bual hudang deui, hayu Indit. Ceuk si Dodo ngajak Indit. Nya saenggeus kitu mah harita keneh bral duanana Arindit. Ninggalkeun eta tempat bari mawa hate anu bunga. Sedengkeun Sarkum anu keur ngalempreh baloboran ku getih, saeutik oge culbay teu dipalire. Sanggeus si Dodo jeung si Didi Arindit, jep kayaan didinya teh jadi simpe eueuh sora anu kadenge. Lintang ti sora angin anu ngahiliwir ngoyageun tangkalawi anu pating korosak. Ditema ku sora manuk anu raricit tina dahan pating araclog jeung baturna. Ari tibeh landeuh kadenge sora Caisyah ngaguruh di walungan ngagulidag maju ka hilir. Mitra cageula ieu carita urang tunda heula. Insyaallah kin urang lajengkeun deui. Hatur nuhun kana naon rupi peratosan wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.